Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaipa kumaha yupsidu ngaruksak sahaan nama muna pirang-pirang jalma anu sok ngadu-ngadu. Hukia dihikayatkeun naon anna rajulan sayaktosna hiji lalaki matat eta maot saha ukhtuhu dulur awewena ieu si rajul palamadu pinat nalikana dikubur itu ukhtu sakoto ragrag min jaibihi tina sakuna ieu si rajul fi qabriha dina kuburanana ieu si ukhtu naon zahabun emas kana anu bukti ieu dahab ma'ahu eta tetep sarta ieu si rajul. Parojaan tuluy balik deui ieu si rajul lailan dina waktu peuting wana basya sareng ngeduk ieu si rajul al qabro kana kuburan. Pawajadahu tuluy manggihan ieu si rajul kana qabro mumtalian barina anu dipinuhan naonana naron seuneuna. Parojaa tuluy balik deui ieu si rajul ila ummihi ka ibuna ieu rajul. Pakola teras nyarios ieu si rajul laha ka ummu akhbiri kudu ngabejakeun anjeun ka kuring ni ka kuring ma kana perkara kanat anu bukti ieu ukhtu taf'alu eta sok migawe sa ukhti dulur kuring minal mungkari tina pamungkaran. Faqalat teras nyarios ieu ummu lahu ka ieu rajul la a'rifu henteu terang kuring mungkaron kana pamungkaran illa annaha kecuali sayaktosna ieu si ukhtu kanat eta bukti ieu ukhtu takhruju eta sok kaluar ieu ukhtu lailan dina waktu peuting. Patastami'u tuluy narima ngadenge ieu si atawa nyuprih ngadenge ieu si ukhtu ala abwabil jirani kana pirang-pirang panto tatangga ma kana perkara yaquluna anu ngarucap ieu si jiron watanummu tuluy gibah ieu si ukhtu bihi ku ieu emak payaqau tuluy tumiba bizalika ku ieu emak bainahum antara ieu si jiron naon fitnatun fitnah. Faqala teras nyarios ieu si rajul huwa ari ieu emak teh zaki eta namimah wa akhbaroha sareng ngawejakeun ieu si rajul ka ummi bil hali kana tingkah wallahu a'lamu bissawab.